Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ilmihi fid dharain amin. Fa arkanul islami khamsatun. Kamari wangi salasa kamari urang tos uninga bahwa sakur-sakur jalma mukallaf, bahkan rek abid sekalipun hamba sahaya budak eta wajib nanyahokeun wajib makrifat kana rukun Islam sareng rukun iman. Kedah apa rukun Islam sareng rukun iman? Hartosna secara umum kieu kedah nekadkeun, kedah percaya, kedah tumarima bahwa aya amal-amal zahir, amal Islam, amal zahir anu wajib, anu tos katangen hukum wajibna makluman minad dini bid-darurah. Maksud makluman minad dini bid-darurah teh tos katangen dina masalah agama kalawan babari. Maksud babari teh sakabeh jalma bade alim, bade awam pasti apalin. Ieu rukun Islam. Rukun Islam nya anu bade disebatkeun, mungkin bade dibahas, ieu teh termasuk makluman atau maklumun minad dini bid-darurah, perkara-perkara anu tos katangen, tos kauninga dina urusan agama kalawan babari. Maksud kalawan babari teh bade awam, bade alim, sadena ge apaleun pasti apaleun rukun iman, rukun Islam teh naon wae, rukun iman teh naon wae. Ya, sehingga ieu makluman minad dini bid-darurah. Lamun aya jalma anu ingkar henteu percaya kana rukun Islam sareng rukun iman, maka jalma eta murtad, jadi jalma kafir. Sabab mengingkari perkara anu makluman minad dini bid-darurah. Perkara anu maklumun minad dini bid-darurah lamun diingkari teh mantep jadi kafir. Sehingga saur sapali guru sering pepeujeuh gitu nya, wayahna rukun Islam sanajan urang can bisa bener-bener atanapi naon namina teh nya. Pertama, sanajan urang can tiasa sampurna ngalaksanakeunna atanapi can sadayana kalaksanakeun salat teh anu kapegat-pegat keneh wae gitu nya. Tetep urang dina hate mah kedah ngayakinkeun salat teh wajib. Salat teh wajib sanajan ciparibasana dina praktekna kadang aya nu bolong, aya nu teu kalaksanakeun. Tah, lamun kitu mah tetep dihukuman Islam keneh, mukmin keneh, muslim keneh, ngan doraka ninggalkeun salatna. Termasuk lamun ngahaja-haja teh aya uzur dorakana dosa ageung. Dosana dosa agung, tapi tetap sanajan boga dosa gede ge tetap Islam keneh, tetap muslim keneh menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda deui pami kasusna henteu narima kana kewajiban salat. Oh naon salat mah teh wajib. Nah, eta anu mantak murtad, mantak kufur. Teras deui kedah ngayakinkeun hal-hal anu kudu diimani. Sehingga mungkin dina masalah agama teh aya 3. Aya anu kudu aya masalah tekadkeuneun, aya masalah nyahokeun, aya masalah amalkeun. Dina masalah agama teh mungkin nu bade dibahas ku urang teh nya kepayun teh. Aya nu tekadkeuneun, ari tekadkeuneun mah rek apal dalilna atawa henteu. Cik guru teh ieu wajib dikanyahokeun, wajib ditekadkeun. Urang nekadkeun we ieu teh benar gitu nya menurut agama. Da ti guru gitu nya. Guru mah apal kana dalilna sampun teh. Urang teh apal kana dalilna. Tah asal urang nepi ka nekadkeun eta tos cekap. Sae-sae justru pami urang apal dalilna deui. Pami apal dalilna. Jadi aya nu tekadkeuneun. Minimalna urang teh nekadkeun. Sampun mungkin kana aqaid anu 20 teh nya sifat 20. Teu apal dalilna sifat wujud naon, sifat kidam naon dalilna. Dalil naklina, dalil aklina kumaha teu apal.
Tapi cek ajengan, cek ustad, cek ulama anu ngarti kana dalil gitu nya bahwa ieu sifat 20 teh wajib. Nah, urang ngayakinkeun nya nekankeun anu sabener-benerna. Tah eta tos cekap. Jadi kudu ditekankeun. Anu kadua aya anu nyahokeun. Ieu mah urang teh kedah nyaho, kedah apal. Seperti nama-nama para nabi anu disebutkan dina Al-Qur'an. Ari iman ka para nabi mah urang kedah nekadkeun. Aya nabi, aya rasul. Gusti Allah ngutus para nabi, ngutus para rasul. Eta kedah ditekadkeun. Terus aya nama malaikat urang kedah yakin. Kedah yakin aya nama malaikat. Kedah ditekadkeun ku urang teh gini bahwa malaikat teh laras aya. Tapi masalah nami-namina nami-namina nu 20 umpama 25 nabi dan rasul disebutkan dina Al-Qur'an tak ieu mah wajib dikanyahokeun. Lamun teu apal teh dosa. Termasuk mungkin nasab Kangjeng Nabi. Nasab Kangjeng Nabi eta teh wajib dikanyahokeun. Lamun urang teu apal nasab Kangjeng Nabi, bisi salah mengikuti Muhammad nu mana? Loba Muhammad teh, gitu kan. Muhammad. Oh, orang mah percaya nate iman ka Kangjeng Nabi teh nyata Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Eta ti ramakna ti ibuna Sayyidina Nabi Muhammad teh bin Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay terus dugi ka Adnan sana. Nini na Kangjeng Nabi saha? Oh iya Pak. Kamu ada taros nini Kangjeng Nabi, wah kamu bikin talung. Orang kita apa? Orang kita apa? Nini Kangjeng Nabi. Di jihad bapak, jihad Rama. Nah, kan Said Abdullah ngagaduhan Rama saha? Abdul Muthalibnya. Abdul Muthalib teh nikah ka Fatimah binti Fatimah binti Murrah. Fatimah binti Murrah. Terus naon namina teh Abdul Muthalib putra Hashim. Hashim nikahna ka Salma binti Murrah di sami. Nu tadi mah Al-Makhzumiyah, ayeuna Al-Najjariyah. Terus Abdi Manaf nikahna ka Atikah. Oh, sanes Murrah kita. Salma binti Amr, aki nini ti Abdul Muthalib, Salma binti Amr, Al-Makhzumiyah. Nini ti Hashim, eta mah Fatimah binti Amr. Nini ti Abdi Manaf, eta mah Atikah binti Murrah. Nini terus aya dina panjang gitu nya, dugi ka itu aya dugi ka nama Adnan teh aya nini. Padahal teh kada apa meureun di nikah jeung saha. Tapi eta mah teu wajib deui ka belah dia mah gitu nya. Dugi ka apal nini mah. Teu wajib gitu. Aja ngawareng. Minimal urang teh dugi ka abdi mana beulah sakitu lah. Di mana apal teh abdi mana. Tapi nu dieukeun ku para guru ku para ulama mah usahakeun urang teh apal dugi ka Adnan. Nu tadi dicarioskeun. Wa adnanu bila raibin inda dawil ulumin nasabiyah. Oh. Wa nisbatuhu ila dhabihi Ismaila wa Ismaila wa nisbatuhu wa rafuhu ila Khalil Ibrahim amsaka anhu syari wa abah. Ari urang kudu apal nepi ka Nabi Ibrahim mah eta mah dimakruhkeun. Makruh. Cukup ka Adnan we. Cukup ka Adnan. Kami tiasa dugi ka Adnan. Tah eta nu wajib dikanyahokeun. Wajib nyahokeun. Anu wajib amalkeun namanya seperti hukum-hukum syariat, salat, puasa, zakat, haji, pamitos cumpan syarat wajib. Jadi masalah agama itu aya tilu, aya tekad kuneun, aya ilmu kuneun, amal kuneun. Ya itu baru dibahas sadaya. Fa arkanul islami, maka ari pirang-pirang rukun Islam. Eta khamsatun aya 5. Aliminya dibudak letik gitu. Apa rukun Islam 5? Apa? Karena memang kewajibannya hok kana rukun Islam. Ngan
ngan kadang saur para ulama kieu salaras nama teu cekap gitu nya nyaho wungkul tanpa apal maknana hartuna naon. Nah ieu nu kedari usaha kitu ye di murangkali teh nya. Murangkali nya memang murangkali teh apal punya rukun Islam teh aya 5, hiji syahadat, salat, puasa, jeung saterusna. Tapi kadang geus apal teh teh geus budak teh embung ngaji deui. Padahal anu naon teh anu wajibna teh kedah apal kana pihartieuna maknana. Sanes kan saukur apal cangkem. Sanes ngasaukur apal cangkem. Ta aya 5 ieu teh sesuai hadis Kangjeng Nabi nya. Nu kapungkur tos dijelaskeun. Sayyidina Umar teh geuning ya. Malaikat Jibril ngarupakeun hiji jalmi anu ganteng. Ya sahabat Dihyah Al-Kalabi teh. Sumping ujung ngariung Kangjeng Nabi sareng para sahabat ngadekeun tuurna ka tuur Kangjeng Nabi pananganna disimpen dina pahana Kangjeng Nabi. Terus narasmal Islam, mal iman, mal ihsan. Ini terus dibahas di awal-awal teh. Sehingga ilmu anu fardu ain teh tilu, ilmu tauhid, ilmu fikih sareng ilmu tasawuf teh. Nah, ari ilmu tauhid ngajelaskeun masalah keimanan. Ilmu fikih ngajelaskeun masalah hukum-hukum agama. Ilmu tasawuf ngajelaskeun masalah akhlak etika urang. Masalah mental urang dina ngalaksanakeun hukum-hukum agama teh sapertos kumaha kedahnya. Mana atuh anu 5 teh dibujeng enggalna musannif. Syahadatu alla ilaha illallah. Anta syahada nyaeta nyaksikeun anjeun. Ari nyaksikeun mah saur para ulama pertama urang teh kedah yakin sareng iqrar eta karek syahada nyaksikeun. Kedah aya kayakinan heula ti urang. Urang teh yakin bener ya. Kan bisi saksina saksi palsu. Bisi saksina saksi palsu. Ari disebut bersaksi mah urang teh yakin bener gitu. Yakin bener terhadap sesuatu anu rek dipersaksikeun ku urang teh. Bari jeung urang teh iqrar tulisan urang kabatur diikrarkeun. Nah, salarosna mah ari naon namina teh nya? Ari budak leutik anu lahir ti ibu bapa anu muslimah eta mah teu wajib syahadat salarosna. Teu wajib syahadat ngan sunat pas mungkin baleg awal baleg ngucapkeun iqrar kana 2 kalimat syahadat dihukuman sunat ku para ulama teh pas awal baleg. Tapi ari maknana mah kudu apal wajib. Nyaksikeun kana naon an kana sanyana tingkah sareng kalakuan eta la ilaha henteu aya perkara anu hak diibadahan eta maujud illallahu angin Gusti Allah. Wa anna Muhammadan sareng nyaksikeun kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta Rasulullah utusan Allah. Ya. Utusan Allah. Tah mana 2 kalimat syahadat teh deui. Saur para ulama minimal lapisan. Kewajiban anu paling minimal. Urang teh apal makna secara global tina 2 kalimat syahadat ieu. Eta nu ilahar biasa gitu. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Eta makna secara global. Arti secara umum. Aya deui makna anu rinci anu rada rinci mah tah ieu kewajiban keneh ngan eta minimal tadi apal kana pihartosina jang kelas budak anu awal ngawas mah gitu pas awal hidang pas awal tamyiz nya kedah apal makna secara umum tadi aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Tah tos rada bade caket ka baleg mah kedah diajarkeun makna anu rada rinci. Sawar Syekh Abdullah bin Umar Al-Hadrami orang Hadramaut Yaman dina kitab Safinatus Shalah awwalu wajibin ala kulli muslimin pamimitina kawajiban pasakur-sakur jalma Islam teh nyata i'tiqadu makna syahadataini kudu nekadkeun kana makna 2 kalimat syahadat.
pas awal baligna teh kudu nekadkeun mana dua kalimat syahadat secara terperinci. Kan asyhadu alla ilaha illallah hiji tanya hiji kalimat, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah hiji deui hiji tambah hiji dua kalimat syahadat. Kal syahadat nu kahiji rincian anu memang kedah diyakini ku urang. Kahiji urang teh kedah nekadkeun bahwa henteu aya perkara anu hak diibadahan angin Gusti Allah. Perkara ini lebih umum perkara naon wae. Sehingga menuhankan sesuatu, urang teh ulah menuhankan sesuatu kecuali ka Gusti Allah. Termasuk kana ka diri urang sorangan, kana seorang sorangan. Dina Al-Qur'an seueur disinggung. Afaman ittakhadha ilahahu hawa. Makanaha jalma anu ngalap hawa nafsu teh dijadikeun pangeranana. Hawa nafsu dijadikeun pangeran, dijadikeun sesembahan, digugu wae, diturut wae hawa nafsu. Eta teh pangeran ka hawa nafsu. Bahkan ku sapalih guru lamun urang ngawurukan santri, ngawurukan masyarakat teu ngagugu. Tuluy urang teh ambek ku sabab teu ngaguguna. Maka eta teh kade buah-buah urang teh mangeran kana lain kasalian Gusti Allah. Ada mangeran kana nafsu itu mah. Hayang digugu wae gitu nya. Hayang digugu wae. Padahal Kangjeng Nabi oge anu pangkatna nabi laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi may yasha. Salah sedina hakikatna mah anjeun tidak bisa memberikan hidayah gitu nya. Maka kerabat ka makhluk gitu. Tapi Gusti Allah anu masihan hidayah ka jalma dikersakkeun. Dina hakikatna urang teh hakikatna nyata gitu ari naon namina teh nya. Ari urang ngaos mah antara hakikat sareng syariat teh kedah seimbang. Ulah dengdek teuing kana hakikat, ulah dengdek teuing kana syariat. Ya, itu teh tadi ulah sampai belajar sami ulah sampai nyembah kana salian Gusti Allah termasuk kana hawa nafsu urang. Kana hawa nafsu. Wala ma'budu bihaqqin fil wujudi illa wa aya perkara anu hak diibadahan dina ayana nya kecuali Gusti Allah. Anu hak diibadahan mah kan urang teh setiap salat teh Allahu akbar wae. Para ulama ketika orang mengucapkan Allahu akbar teh kuduna hate teh sadar bahwa Allahu akbar min kulli syai'in, bahwa Allah maha besar dari segala sesuatu. Teu aya sesuatu anu lebih besar leuwih agung daripada Gusti Allah. Tapi orang kadang sok rada berat wae mikiran dunia. Asa jika nanti Gusti Allah itu mampu gitu ngare rezeki ka urang. Tah urang kadang kesadaran urang teh kitu nya diuji. Kadang kurang sadar kadinya. Ngan lamun urang ditanya, "Mana yakin tuh Gusti Allah teh Maha Agung?" Pasti yakin. Ngan ketika dina prakna gitu nya, urang teh sok jarang kurang kesadaran. Seolah-olah nya masalah anu dihadapi ku urang teh Gusti Allah teh seolah-olah teh kawasa gitu ya, memberikan solusi teh. Nah, itu berarti Allahu Akbar ketika orang mengucapkan Allahu Akbar teh gitu nya masih dina letah teh nih, can nepi kana hate. Tah eta nu diupayakeun ku urang teh nyerep kana hate. Nyerep kana hate atawa jadi jalmi teh aya dua kelasnya. Nu hiji ucapanna nyerep kana hate, nu kadua hate nya ngaluberkeun kana ucapan. Lamun dina nu hiji mah tekadna tos kuat, patekana tos kuat sehingga langsung nyakeun Allahu Akbar. Tina hate anu bener-bener yakin kuat. Tapi nu hiji deui mah ngucapkeun Allahu Akbar, tuh karek hate teh jadi sadar. Ketika teu sadar mah gitu nya mengucapkan Allahu Akbar. Bahkan ucapan dan kahiji rincianana tah makna dua kalimat syahadat lumayan bakal ada panjang gitu, dua kalimat syahadat tungkul gitu.
Henteu aya perkara anu hak diibadahan kecuali Gusti Allah. Jeung urang kudu meyakini bahwa Gusti Allah Maha Sugih, Maha Benghar. Atau Gusti Allah teu butuh kana naon-naon, tapi naon-naon butuh ka Gusti Allah. Nu kaduana teh. Gusti Allah anu diibadahan ku urang teh teu butuh kana naon-naon. Tapi naon-naon pasti butuh ka Gusti Allah. Yang mana nu kadua? Ketika orang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah teh kitu maknana teh di mana? Kan teu aya perkara anu hak diibadahan kecuali Gusti Allah. Lamun urang ngaibadan Gusti Allah, maka secara tidak langsung Gusti Allah mah teu butuh kana naon-naon, jeung naon-naon pasti butuh ka Allah. Oh, cenah Gusti Allah teh yang diibadahan geuning dina Al-Qur'an illa liya'budun, supaya ibadah kepadaku cenah. Lain nya pemahamanana atuh kudu make ilmu. Sakumaha ulama ahli tafsir nih. Ulama-ulama ahli tafsir, cek ulama ahli tafsir maksud illa liya'budun teh nyata kecuali diciptakeun punya potensi bisa beribadah ka kami. Jalma teh dibere potensi ku Gusti Allah, akal anu normal, dibere hate. Sehingga ku akal bisa ibadah. Kataklif ku hukum wajib ngerjakeun kewajiban. Nanti wajib ngalaksanakeun larangan. Eta lamun akalna normal itu dipasihan akal. Ari teu gaduh akal mah. Henteu. Teu wajib ibadah. Oh. Teras nu katiluna. Urang teh deui dina syahadat teh kudu nekadkeun Gusti Allah teh maha sampurna. Maha sampurna. Da urang naon atuh ibadah kana zat anu teu sampurna. Ketika orang bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah teh, ta Allah teh anu maha sampurna. Moal aya nu leuwih sampurna deui tibatan Gusti Allah. Eta terus Gusti Allah suci tina sagala kakurangan. Mustahil Gusti Allah aya kakurangan. Terus Gusti Allah mustahil begitunya. Kasipatan ku perkara anu bisa kakerentek ku hate. Lamun masih bisa kakerentek ku hate keneh lain Gusti Allah eta mah. Sabab hate urang mah masih nanti bisa nanti ngawadahan makhluk unggul. Hate urang mah bisa ngabayangkeun perkara teh nu geus pernah ka kuping, nu geus pernah ka tinggal. Karek teh ngabayangkeun. Hayu urang biasa teh langsung nguping kalamullah. Antu da kalimullah ge nu gelarna kalimullah Nabi Musa. Anu langsung mukalamah sareng Gusti Allah. Termasuk Kangjeng Nabi oge ketika Isra Mi'raj. Terus urang ninggal teh kana zat Allah. Oh, teu ninggal kana zat Allah nya. Ka malaikat ge urang teh apal. Teu apal bentukna sapertos kumaha. Jadi anu kakerentek ku hate urang Gusti Allah mah teu kitu. Gusti Allah Maha Suci tina perkara anu kakerentek ku hate urang. Tong boroning Gusti Allah na cek kasarna mah. Kanikmatan di surga ge ku Gusti Allah disipatan teh dijelaskeun teh mala ainun ra'at. Kanikmatan anu can pernah katinggal ku paningal. Wala udhunun sami'at. Jeung kanikmatan anu can pernah ka kuping ku kupingan. Wala khatara ala qalbi bashar. Jeung kanikmatan anu can pernah terbersit di dalam hati manusia. Eta teh kanikmatan di surga. Surga teh makhluk. Surga teh makhluk udah diciptakeun ku Gusti Allah. Maka ketika orang masih bisa ngerentekeun kene, wah Gusti Allah teh buah-buah kieu buricak burinang. Pondok ae. Lamun itu zikir bari kurum, aya ngaburinya eta ku teh Allah teh. Wah, itu salah. Namun teh sakabayangkeun keneh ku hate mah eta mah makhluk. Tah Gusti Allah mah Maha Suci tina perkara anu kakerentek ku hati urang. Bahkan Sayyidina Abu Bakar teh saur Kangjeng Nabi, lau zina imanu Abu Bakar. Lamun iman Abu Bakar ditimbang jeung keimanan jalma saalam dunia timiti Nabi Adam dugi ka angke poe kiamat salian para nabina, maka unggul keneh keimanan Abu Bakar. Saur Kangjeng Nabi.
Nah, Abu Bakar kan terus nyarios kieu. Adamul idrok huwa ainul idrok. Urang teu bisa ngarti teu nyaho sabenerna kana zat Allah, sifat Allah, padamelan Allah sapertos kumaha eta teh justru untuk benar-benar ngarti ka Gusti Allah. Sababna Gusti Allah mah moal bisa kapaham ku urang. Lamun Gusti Allah bisa kabaca ku urang, kagambar gitu nya dina hate urang, maka Gusti Allah teh terbatas. Terbatas itu ku urang. Urang ge gini nya, saya eta geus kabaca, maka ya, geus kabaca gitu mah bisa kabaca. Nah, saur Abu Bakar gitu. Teu nyaho sabenerna kana zat Allah kumaha, sifat Allah kumaha, padamelan Allah kumaha, justru eta teh urang sabenerna nyaho ka Allah. Da Gusti Allah mah laisa kamitslihi syai'un. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Besok diawas ke urang kulhu nya. Pasti itu teh. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Gusti Allah teh aya anu sepadan, teu aya bandinganana. Dintong-tong dibanding-bandingkeun sareng nah, ras Gusti Allah teh teu boga pamajikan jeung teu boga anak. Ieu jang menolak pemahaman kaum Nasrani jeung kaum Yahudi, sapalihna Yahudi. Nasrani ngakuna teh bahwa Nabi Isa teh ibnullah. Wa qalatin nasara innal al-masih ibnullah gitu. Nabi Isa al-Masih itu anak Allah. Jeung waqalatul yahudu Uzairun ibnullah. Orang Yahudi ngomong nanti itu Nabi Uzair itu anak Allah. Nabi Uzair di tidur Nabi Uzair ge 100 tahun, Nabi Uzair ge tidur 100 tahun, Nabi Uzair 100 tahun. Wah, orang mau tidur 100 tahun, bakal nanti, gak usah, bakal nanti suka mulia, bakal ganjeleng, wah, udah, pemberoning 100 tahun, tilu peting, lompat viral, sindrom naon cenayanya, bakal nanti tidur, padahal tuh Gusti Allah kawasa gitu, nyarekeun orang nepi ka 100 tahun, bari jeung teu rusak awak teh teu ngalotan teu naon. Nya Nabi Uzair pas gugah teh anggar biasa. Maksudna dina usia anu dina dedegna gitu nya teu jadi uban atau napi kumaha. Bahkan Nabi Uzair sebelum angkat nanti ka gunung gitu ka daerah bukit-bukit patepan heula jeung budak leutik awewe. Pas Nabi Uzair uih deui teh eta terus jadi nini. Ada terus jadi nini. Ada nini nu ieu apa kata Uzair gitu. Nabi Uzair. Apa Nabi Uzair? Oh, cenah awet ngora cenah ieu. Urang kan. Bahasa awet ngora. Ngapain? Memang sare teh aya sare mukjizat, aya sare karomah, aya sare maunah, aya sare mubah. Sare mukjizat mah sepertinya Nabi Uzair kan nabi, hari nabi mah mukjizat. Hari karomah mah ya, para wali seperti Ashabul Kahfi 208 tahun kumaha eta mah. Aduh, 208 tahun. Aya maunah mah jalma-jalma anu saleh gitu. Jalma-jalma anu saleh. Mukmin saleh. Terus ini mubah mah urang awam. Tidur teh mubah, kecuali komedi niatan kanggo ibadah supaya kuat, eta jadi pahala. Nah, anjing lebar teh. Terus nu terakhir urang teh kedah nekadkeun bahwa zat Allah, sifat Allah, padamelan Allah teu sarua jeung makhluk. Eta dina asyhadu alla ilaha illallah teh kitu. Bahwa nya Gusti Allah kitu nya ngawajibkeun urang salat. Tapi parentahan Gusti Allah teh beda jeung parentahan makhluk. Padamelan makhluk marentah. Ari makhluk mah marentah teh ngandung unsur dan tujuan. Marentah kitu kieu teh. Ari Gusti Allah marentahna teu aya tujuan.
dalam Gusti Allah gaduh tujuan, Gusti Allah teh berarti belum mencapai yang dituju, kurang atuh gitu Mas, masih kekurangan kene. Istuning we sakersaning Gusti midamel lagi ulah nanyakeun kunaonnya Gusti Allah ngawajibkeun salat, ulah nanyakeun kunaon gitu. Tapi urang kedah pinter mencari hikmah tidak diwajibkan salatnya naon gitu kanggo urang. Ternyata supaya orang teh lebih tenang di antawis hikmah nantinya menjalani kehidupan supaya orang teh lebih tenang, supaya lebih disiplin semuanya teh. Berarti Gusti Allah punya tujuan. Namun Gusti Allah punya tujuan, ayeuna teu salat, wah tujuan Allah gagal. Gitu meureun. Gusti Allah gagal piraku Gusti Allah gagal. Jadi Gusti Allah mah teu gaduh tujuan dan boga tujuan mah berarti masih punya kekurangan. Can nepi mah can gaduh. Eta dina asyhadu alla ilaha illallah hungkul. Eta kedana tim urang kali teh tos asah gitu. Makna anu eta teh bahwa teu aya perkara anu hak diibadahan kecuali Gusti Allah. Gusti Allah teh anu teu butuh kana naon-naon tapi naon-naon butuh ka Allah. Gusti Allah kasipatan ku sifat kasampurnaan. Gusti Allah Maha suci tina sagala kekurangan, tina sagala rupa perkara anu kabayangkeun ku hate. Gusti Allah teu ngalap pamajikan, teu ngalap anak. Sareng pada melang Allah teu nya sifat Allah dan Allah teu sarua jeung makhluk. Itu kudu tos ieu. Pas awal mimpi balik gitu tuh saur ulama teh. Ya di ayeuna nya enggak apa nya teh saya di ayeuna. Hari tamu meureun naon namina teh nya? Nya langsung kumaha atuh. Ayeuna kerek balik. Da saur para ulama mah kieu. Umur urang teh dihitungna ku para ulama mah lain ti mimiti balik. Ti mimiti urang ma'rifat ka Gusti Allah. Eta umur. Ku para ini sapalik ulama itu ngitung umur teh sebenarnya orang berumur teh lain kelahiran tahun sabaraha. Tapi bisa ti iraha urang kenal ka Gusti Allah. Kita mulai umur urang. Saur para ulama, sapalik ulama gitu nya nyarioskeun. Sehingga kadang dina angka nama ngorak kene, tapi dina ma'rifat nama geus kolot. Ya gitu sok aya nu kitu kan ya. Aya bahasa ini, anak saya lebih tua daripada saya. Maksudnya lebih ngarti ka pangeran daripada urang gitu. Cek sepuh teh kan. Sok aya bahasa nya kiai kapungkur gaduh anak. Aya nya kiai kapungkur gaduh putra. Putrana teh janten wali ti heula. Ari bapana taberi jadi wali diangkat ku Gusti Allah janten wali teh. Sehingga ini gitu, anak saya lebih tua daripada saya. Sanes tua wajahna. Terus tua wajahna kan sok aya deui nya anak teh ari orang tuan awet muda wajahna teh baby face wae gitu. Ari anakna ngarunghal boros. Penting deui sih. Boros lagi sok aya. Penting deui. 10 menit deui. Atau berarti 12 itu lah. Itu mah ngagos wungkul itu 12. Ya, 10 menit deui kena. Iya, melupa. Pulang. Ya mau goler ya. Bener dia haram syarat. Ngajar masalah Muhammad Rasulullah nya sedikit. Ngajar wa anna Muhammadar Rasulullah. Urang teh bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Tapi maknaeuna eta mah nu tadi mah secara global, aya secara rada rincina bahwa urang teh kedah meyakini bahwa anu disebut Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf sakitu heula minimalna. Eta teh utusan Allah ka sadaya makhluk. Utusan itu ka sadaya makhluk. Ka sadaya makhluk. Sanes jalmi wungkul. Tapi kesadayana makhluk termasuk ka malaikat, termasuk kana sasatoan, termasuk kana babatuan, ketumbuhan. Kanjeng Nabi itu diutus ka dinya. Irsal teh pengutusan. Tapi irsalna ka jalma sareng ka jin beda sareng irsalna ka nu sanes deui.
Ya, karena irsal teh aya dua, pengutusan nabi teh aya irsal taklif, aya irsal tasyrif. Ari irsal taklif mah pengutusan nabi membawa beban-beban atau tanggung jawab hukum-hukum agama. Eta mah diutusna ka jin sareng manusia. Irsal taklif. Sehingga orang teh taklif gitu nya. Pamitos balik teh ka taklif. Mendapatkan tugas si Allah. Kedah ngajauhan ieu, kedah ngalaksanakeun ieu. Jin oge sami. Ta ari ka sasatoan, ka tutumbuhan, ka malaikat irsal tasyrif, pengutusan dalam rangka memuliakan. Kangjeng Nabi itu mulia. Sehingga ku kamuliaan Kangjeng Nabi diutus ka makhluk nu sanesna teh sebagai rahmat. Sebagai rahmat. Hegera Kangjeng Nabi nya. Pas bade mencit teh orang bade menyakiti hewan kan ya. Ku Kangjeng Nabi dipiwarana kumaha. Wa idza zabahtum fa ahsinuz dzibhah. Jeung bila mana anjeun rek barang pencit, rek pencitan fa ahsinuz dzibhah, maka kedah alus tingkah mencitna. Mencitna ulah sagawaya, ulah ku peso anu mintul, pesona kedah anu seukeut. Bismillah heula, ini sareng sajadina. Eta diatur kan nya kumaha masalah pencitan. Tuh, eta Kangjeng Nabi nepi ka bade dipencitkeun diatur supaya sae urang teh mencitna. Bahkan hadis anu masyhur aya hiji awewe anu asup neraka ku sabab ucing. Ucing teh dikerem di paraban henteu nepi ka paehna eta ucing kalaparan. Sehingga awewe teh ku Gusti Allah teu dibere rahmat. Asup kana neraka. Henteu punya kasih sayang ka ucing, berperi kehewanan. Henteu berperi kehewanan. Ka tumbuhan, ka bumi. Ieu hadis jarang anu ngadugikeun teh. Karena memang jarang kita benar. Saur Kangjeng Nabi riwayat Imam Tabarani nomor 8. Ihfazu ardakum. Jaga bumi kalian. Fa innaha ummukum, karena bumi adalah pertiwi kalian, ibu kalian. Pertiwi itu kan ibu, ibarat ibu kalian. Itu orang lamun keur leutik keneh nyusu ka indung. Tak geus kolot mah nyusu teh ka bumi. Nyusu ka bumi. Ini ya. Kan orang nyusu teh mendapatkan sari-sari makanan di indung teh. Tah ayeuna tos ageung nya. Makanan teh ti bumi itu teh sadaya. Di bumi tina saripati tanah. Mantak saur Kangjeng Nabi ihfazul ardakum, jaga bumi kalian. Kudu dijaga. Ieu hadis anu langka, anu jarang kadugikeun. Mudah-mudahan abdi bebas kitu nya tina naon teh teu nyumputkeun eta hadis gitu. Karena saur para guru, semakin orang banyak mendengar hadis gitu, mendapatkan riwayat hadis di para guru, tanggung jawab nanti semakin banyak. Jadi kena didugikeun deui kan kanu sanes anu memang anu peryogi didugikeun gitu. Diteruskeun deui. Sehingga nya pami jarang heureuy teh mah nyapunten gitu nya, soalna seueur keneh nu kedah didugikeun gitu ya. Daripada kedah ngagungkeun heureuy teh. Ya intinya Kangjeng Nabi teh irsalna aya irsal taklif sareng irsal tasyrif. Sakabeh makhluk Kangjeng Nabi diutus teh. Teras Kangjeng Nabi pasti bener, pasti jujur dina perkara anu didugikeun. Moal mungkin Kangjeng Nabi ngabohong. Moal mungkin Kangjeng Nabi ngabohong. Aku ngabohong. Moal mungkin teu kaharti lamun Kangjeng Nabi ngabohong. Cek Gusti Allah kieu cenah. Ye padahal mah teu menjual atas nama Allah. Tah eta mah justru kaum ahli kitab Yahudi Nasrani gitu nya. Yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah. Ya orang ahli kitab teh ngomong, wah ieu saur Gusti Allah kieu, padahal wa ma huwa min indillah.
eta teh sanes ti Gusti Allah gitu. Eta mah menang nafsuna sarangan. Eta mah ari para nabi mah moal mungkin bohong, pasti jujur. Cara sakabeh makhluk wajib turut tumut ka Kangjeng Nabi. Wajib ngabenerkeun sareng wajib turut tumut. Wajib ngabenerkeun sareng wajib turut tumut. Wajib percaya bahwa nabi teh nya diutus ku Gusti Allah. Lamun teu percaya maka kufur. Lamun teu mengikuti kan wajib mengikuti jeung wajib percaya. Wajib percaya nabi teh nabi rasul, sareng wajib mengikuti. Lamun teu percaya nabi teh rasul seperti Yahudi, Nasrani teu percaya cenah. Sawarehna bahwa Kangjeng Nabi teh rasul. Sosanaos memang ari anu insaf mah gitu nya, anu jujur mah sesuai dengan kitab Taurat Injil pasti lebet Islam. Kamari Zaid bin Sa'nah. Wah seueur cerita-cerita. Jujur lebet Islam. Tapi mah nu punya ego, hawa nafsu gitu daek sombong, teu daek mengakui kerasulan Kangjeng Nabi. Eta mah kafir. Lamun teu percaya bahwa Kangjeng Nabi teh diutus. Atawa lamun aya jalma anu henteu mengikuti Kangjeng Nabi malah menyalahi Kangjeng Nabi nitah ka kulon ya malah kawetan. Kangjeng Nabi nitah ka kaler malah ka kidul. Gitu nya. Tah eta mah henteu ari kafir mah ngan doraka. Saur Kangjeng Nabi sing balagur jeung sing nyaah ka tetangga. Ieu jeung tetangga teh pasea. Teu nurut ka Kangjeng Nabi itu teh. Menurut Kangjeng Nabi sanajan ciparibasana aku ahli sunnah wal jamaah ngaku nama ahli sunnah wal jamaah gitu ya tapi jeung tetangga teh pasea gitu ya saling ngagogoreng gitu Kangjeng Nabi mah teu kitu marentahna teu kitu nyontohna teu kitu eta mah dosa tetep Islam mah dosa nya dina asyhadu anna Muhammadar Rasulullah seperti itu. Eta dua kalimat syahadat tuh. Salah-salahnya itu kedah dialik teh gitu pas balik gitu kena tos asa. Tapi insyaallah dijaganya kapungkur mah gitu nya. Ari ngawas mah insyaallah diaos. Ngan kapegat heula. Kapegat beger gitu. Murag bulu bitis gitu ka dieu. Ka dieu hilap deui gitu. Ayeuna kaguar deui. Maka murang kali mah nu gaduh murang kali incu nya urukeun nya ari nu ngawas di al-barakah darul barakah mah insyaallah gitu nya diurukeun gitu nu kieu teh dasar-dasar anu memangkeun nah pas gini wa tuqimas shalah wallahu a'lam wa bagi alana wa qarabatin lana bidinina tawasalna bilalumi tawasalna bitarimin Gusti Bapa